Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdu ari muji ala nikmati kana nikmat amanun eta nyalametkeun li zawaliha kana leungitna ieu nikmah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Al-haya'u ari era wal imanu sareng iman kurina eta dibarengkeun ieu duanana jami'an badina sakabehna. Paida rufi'a mangka di mana-mana leungit naon ahaduhuma salah sahijina itu haya sareng iman rufi'a mangka leungit naon al-akharu anu sejenna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim ani Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Al-haya'u ari era khairun eta alus kulluhu tegasna sakabehna ieu haya. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim an Imran katampi ti Imran bin Husain. Al-haya'u ari era zinatun eta kagindingan wa tuqa sareng ari taqwa karomun eta kamulyaan wa khairul markibi sareng ari pang alusna tutumpakan asobru eta sobar wantidarul faraji jeung ari nungguna kabungahan minallahi ti Gusti Allah azza wa jalla ibadatun eta ibadah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Harful kha'i ari ieu eta huruf kha. Khoba nalangsa sa abdu hiji hamba wa khosira sareng rugi ieu si abdu. Lam yaj'al teu ngajadikeun sa Allah taala Gusti Allah taala fi qalbihi dina hatena ieu si abdun rahmatan kana rahmat til basyari pikeun jalma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim al-Asbihani orang Asbihan. Khalifu kudu nyulayaan aranjeun kabeh al-musyrikina ka pirang-pirang jalma musyrik. Ahfu kudu ngagunting aranjeun asyawariba kana pirang-pirang kumis. Wa ufiru jeung kudu manjangkeun aranjeun kabeh alihma kana jenggot. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim ani Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Hudi kudu nyokot anjeun al-hikmata kana hikmah. Wala yadurruka sareng moal ngabadaratkeun ieu hikmah ka anjeun min ayyi wi'ain tina wadah mana bae kharajat kaluar itu hikmah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim. Khud kudu nyokot anjeun al-amra kana parentah bitadbiri kalawan make aturan. Pa in raita mangka lamun ningali anjeun pi akibatihi dina akibatna ieu amru khairon kana leuwih alus pamdi maka kudu ngalaksanakeun anjeun. Wa in khifta sareng lamun sieun anjeun ghayan kana bahaya pamsik maka kudu ngaker anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abdul Razzaq an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Khuzu kudu nyokot aranjeun kabeh minal amali ma tina amalna perkara tutikuna anu kuat aranjeun kabeh kana emak. Pa inallah taala mangka sayaktosna Allah taala la yamallu eta henteu bosan Allah hatta tamallu sehingga bosan aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Kharajatu kaluar kami min nikahin tina jalan pertikahan. Walam akhruj sareng teu kaluar kami min sifahin tina sifah perzinahan. Min ladun Adama tina turunanana Bani Adam. Ila an waladani nepi kayen ngalahirkeun ka kami saha abi bapa kami wa umi sareng ibu kami. Walam yusibni sareng henteu keuna ka kami min sifahil jahiliyati tina kalakuan pertikahan zaman jahiliyah naon syai'un hiji perkara. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Wallahu a'lam bishawab.